Tah tidinya kasaha ka Kangjeng Nabi sis anu kedua. Margi naon disebatkeunana urang teh kedah eces jentre kedah merele nya kapungkur ngawitan tah ayeuna urang ti Kangjeng Nabi sis maka urang nyaeta tina nur cahaya anu opat sadayana oge tos nuang zat bumi zat cai zat angin zat ini saha di teu nuang zat bumi cing pang anu ngacung lah jayanya sadayana ge tos nuang tina zat bumi. Nah ayeuna diayakeunana kapungkur disebatkeunana sangem sepuh kapungkur mah nyaeta nu geulis nyimas puhaci teh naon kesanyai disebutna ge nyaeta pare teh anu tuang ku urang nu kahiji teu aya deui kanggo urang mah eta pokok kahiji. Jangan tidinya kumaha sepuh-sepuh kapungkur mah sok nganggo syarat sasajen disebatna aya nyaeta sok kadamel kupat leupeut tang-tang angin rurujakan bubur beureum bubur bodas tadi tambahan urang geuning kolot baheula mah tara tinggalin ti parupuyan meulemenyan tangke ka mana ka ditu asup surupna sabab disebatkeunna urang mah urang Islam ai Islam teh salamet dunya jeung akhirat kudu anu dilobakeunana silaturahmi pan urang silaturahmi gempung seueur urang ngariung mungpulung ngangan ti dia sepuh kapungkur digentos kieu disebatna teh pare kadituna supaya merele teh ya sabab disebatna sok aya disebatna sasajen. Tah ayeuna sasajen teh sepuh kapungkur mah margi diantawisna sok kedah nganggo perhetangan margi sanggup Allah kieu kami cenah disiptakeun bumi sareng langit katut eusina sawarga jeung neraka kop kumaraneh geula pigawe geura olah jeung keur kebutuhan anjeun di alam dunya naon ku kami nu dieuweuhkeun kari ngolah margi naon piraku urang we tah aya deui usoli salat jeung usoli usaha nu mana nu diheulakeun cing aki naros ya kedahana urang teh usoli usahakeun lah pan salat teh kudu diusahakeun urang piraku ayana calana hiji di hayoh ka mana dipake salat naon urang kudu beristighfar kudu bersih tah kaitu na kumaha tah saatosna kitu urang ngeukeun silaturahmi hiji ngadeukeun urang rezeki tah ayeuna ganti ti nyanyi mas puhaci teh ku pare supaya merele naon supaya merele na nya eta diayakeun ke sepuh-sepuh kapungkur mah sasajen teh syarat teh ayeuna contoh urang kieu we cai herang sagelas upami dilebetan gula disebatna naon cai gula upami dilebetan kalapa rujak kalapa teh eta jadi rujak teh nah hijikeun rasa sadayana oge engke bakal lumpat ka mana engke bakal lumpat karena hartina poe Salasa jeung hartina poe Jumaah tuh tah ayeuna kapungkur mah apik kolot teh apik margi kieu cek Allah tadi kami geus kitu lalakonna disebatkeun ku apik ngan sing waspada kade lepat cara salah bibir lamun neuneun ulah janji sok nyokot ge ulah janji tong kudu kaharti cenah kupikir kawan aku akal urang cingke kaya upami urang nu upami teu kahon tah aku urang kumaha tah ayeuna sanuk-sanuk kanu agung kagungan poe nu 7 dahun 5 tahun 8 bulan 12 tah ayeuna disebatkeunna sawinu 8 tahun tah urang kembali disebatkeunna sawinu 8 tahun tah tahun kahiji naon kahiji tahun alif kadua cing pasti ya bakal anu terangkeun aya tahun kedua teh tahun he2 disebutna tina tahun he kana naon disebutna tahun jim awal aya awal teh pangitan mimiti kadituna kana tahun J tina tahun J teh kana tahun dal tina dal kana wau tina wau tina wau kana be ayeuna jim akhir tina jim akhir teh kembali deui kana tahun alif mata urang jalmi nu masih kene digelarkeun di alam dunya
parantos umurna dugi ka ratusan tahun alam anu kaliwat bakal kasorang tetep bakal kasorang mage aya tahun alif teh tahun kahiji nu kita tahun kadalapan nah ayeuna disebatna rujak ngahijikeun rasa ayeuna bubur beureum bubur bodas kamana lupatna bandera beureum bandera urang pan Indonesia mah beureum bodas saya nyenak deh ka ditu disebatna tina rujak atos nah kadua nah urang disebatna aya leupeut ai leupeut teh digepok diadukeun teu ngadu tonggo ngadukeun jadi supaya kadina merele jenggar barangan teh ai urang tas pangan teh sok ngadu beuteung ngadu tonggo kan pasti ngadu beuteung ngan ulah ngadu beuteung memeh disaksian ku nain memeh disaksian ku ini bapak eta hukupna dosa bisi engke kahareupna anak awewe hese nangan wali ayeuna misalnya kupak juru teh opat aya nu ngadekeun ka urang beurang peuting malaikat opat salat aya opat rakaat sok tapi ayeuna suku sapalih-palihna disebatkeun eta teh ulah cenah teu meunang musyrik teu aya ceuk aki mah teu musyrik sabjalana naon salat ge aya nu 2 rakaat aya nu 4 rakaat aya nu 3 rakaat ayeuna lumpat deui nu 4 rakaat tah lumpat ka nu 3 tangtang angin teh juruna teh 3 ai urang salat nya hareup ka kulon ngareret ka kacuhu jeung ka kenta aya saha eta ngareret saha aya naon ayeuna urang hirup oge pan aya hirup eling hirup cicing hirup nyaring naon hirup nyaring domba sasatoan hirup cicing tatangkalan hirup urang manusia mah eling kana naon eling kana salah eling nyaho kana bener matak nyamun jadi pamimpin gede jeung leutikna wayahna sing kuat naon sing kuatna nyeta kudu ngudahkeun anu salingu 8 tahun teh naon hiji cager 2 bager 3 bener 4 jujur 5 pinter 6 ngarti kudu ngarti urang teh ayeuna pintar kudu pintar usaha ulah korupsi kumaha tanaga urang sok gelarkeun kadituna pasti jadi bagja lamun geus bagja bahagia lamun urang hirup geus bahagia bade kumaha deui sok tapi ayeuna lamun ngudahkeun urang loba mobilna duitna miliaran triliunan tapi hirup teu bahagia bari kumaha sok sedangkan urang pan ceuk Allah ge kami geus nyiptakeun